Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam arba'un min sa'adatil mar'i ang takuna zawjatuhu solihatan wa auladuhu abraron wa ikhwanuhu solihina wa ayyakuna rizquhu fi baladihi.
rawahu Dailami. Wa qala aydha iltamisu ar-rizqa fin nikah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi. Salawat ju salawat. Markodo kurang salawat, insyaallah uripe ora nikmat. Gancang kejegur maksiat, uripe jadi tersesat. Sing tajalo ning koncone, ayo padha ngakeno selawatmu. Yo selawat yo, supaya tentram atimu, selamat dunia akhiratmu. Yo selawat sadana. Solawat, ayo solawat, wong malaikat wae solawat. Solawat yo sadaya solawat. Solawat, ayo solawat, wong malaikat wae solawat. NKRI harga mati, solawat sampai mati, taubat sebelum mati. NKRI harga mati, solawat sampai mati. Yuk taubat sebelum mati. Margodo kurang solawat, insyaallah ketika kita membacakan solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan kita akan lebih berkah, kehidupan kita akan lebih bermanfaat, insyaallah. Jadi tersesat, sing tak jaluk neng koncoku. Ayo podo solawat, ayo podo ngakene solawatmu, sang kaya tentram hatimu, selamat dunia akhiratmu. Oh solawat, solawat, ayo solawat. Gusti Allah baik bersolawat, Gusti Allah baik solawat. Solawat yuk, solawat, ayo solawat. Wong malaikat baik bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solawat, solawat yuk solawat. Solawat, ayo solawat, yo solawat. Wong Gusti Allah wae solawat, solawat, ayo solawat. Malaikat wae solawat, wong malaikat wae solawat. NKRI
harga mati, sholawat sampai mati. Taubat sebelum mati. NKRI Harga mati, sholawat sampai mati. Taubat Sebelum mati. sholawat yuk, sholawat. Ayo sholawat. Wong Gusti Allah wae sholawat. Wong Gusti Allah wae sholawat. sholawat. Ayo Sholawat. wong malaikat wae bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholawat. NKRI Harga mati, sholawat sampai mati. taubat Sebelum mati. NKRI Harga mati, sholawat. sampai mati. Ayo taubat Sebelum mati. nu hoyong berkah, Sholawat. nu hoyong nikmat, Sholawat. hayang budak sukses, Baca sholawat. nu hayang payu, Sholawat. nu jomblo wae, Sholawat. hayang boga istri soleha. Baca sholawat. Yo, sholawat. Ayo Sholawat. wong Gusti Allah wae Sholawat. sholawat. Ayo sholawat. Wong malaikat wae bersolawat. Wong malaikat wae sholawat. NKRI Harga mati, sholawat. sampai mati. Ayo taubat Sebelum mati. NKRI Harga mati, sholawat. sampai mati. Ayo taubat Sebelum mati. Terima kasih, terima kasih. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amma ba'du ay ba'da tahiyah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sawer. Kon kalem, sawer ya sawer. Mukodimah mah cekap baik ngiringan ka guru urang sadayana mubalik anu tipayun. Insyaallah simkuring ngesian doswer. Ieu teh simkuring kapasitas doswer. Naon doswer teh? Doa dan sawer. Insyaallah doakeun heula ieu panganten neng win-win solution. Neng win-win teh neng wina ka Kang Opo alias Kang Tria Junior upami nami aslina di ditu mah di nagara Sukanagara mah namina teh Maeno. Mana panganten mana panganten menyahayo di kamar geus 5 bulan aing ah. Tuh bosen wae Kang Opo mah, aduh masya Allah. Cek teh wina ngaharewo sepeda saya damelna. Alhamdulillah. Panganten berkah mudah-mudahan amin. Ya robbal alamin, doakeun mudah-mudahan sing ngengingkeun kaberkahan dunya parat dugi ka surgana Allah Subhanahu wa taala amin. Bil khusus doakeun neng wina sing janten istri solehah. Naon sababna saur hadis riwayat Imam Dailami nyarioskeun arbaun min saadatil mar'i, 4 poin anu matak ngajadikeun tonggak ukur eta jalma bahagia. Tadi parantos 6 poin ku guru urang sadayana simkuring mah 4. Riwayatna riwayat hadis Dailami nyarioskeun 4 poin. Salah sawiosna jalmi bakal bagja bahagia di rumah tanggana.
Nomor kahiji antakuna zauzatuhu solihatan, lamun terbukti di rumah tanggana mempunyai istri soleha. Hehe, ya mudah-mudahan ya calon-calon ibu rumah tangga nu gareulis kieu asa piraku teu payu aing. Kaciri teh disararangkeun ku santri pamegat. Tong nyerangkeun maneh. Nyerian ti ayeuna. Cirina nu genep tadi, insya Allah mudah-mudahan nu genep tadi di istri di santri ya nu rumah ulah aya sadayana, amin ya robbal. Nu aya mudah-mudahan di Neng Wina antakuna zauzatuhu solihatan, terbukti istrina soleha. Nu kumaha ciri istri soleha teh? Ciri istri soleha tadi pante cerewet, tara mengeluh. Akang naon dage akang mah aing ngan 2 kali ge geus ngelai. Mengeluh tong kenging tong kitu tong kitu biiti tong kitu biiti tong kitu. Tara mengeluh tara alhamdulillah ya duyu ya teh itu tentu mengeluh mantap alus. Kajeng neng jaweh wer tong kitunya. Lah mengeluh soleh solehah insyaallah berkah rumah tangga alhamdulillah. Ketika suami dongkap ti mana we rek ti kebon rek ti sawah rek balik nyadap rek balik gawe katingali, ketika ditinggali ke orang suami melihatkan wajah yang berbahagia dengan suami, alhamdulillah. Lain camek bleu sia ici sia camek bleu wae aing. Camek bleu ditempuh ku salaki teh. Temut-mut peda salaki teh pati gede mawa duitna. Camek bleu wae mah cekek salah pemajikan kitu. Aing camek bleu nempuh ada kaciri. Lamun teh mah awewe keur amek ka salaki pasti awewe na sok camek bleu. Gitu sia jeung kawas geus boga wae saya mah meureun-meureun bae ah. Geunuk beungeut teh geunuk. Datang salaki assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Bari teu ngaliek-liek acan hare-hare nempoh TV kieu. Gitu. Sugan ditanya bapak hasil usaha teh atawa henteu, sugan ditanya kitu henteu. Boro-boro camek bleu ada kaciri. Nga SMS tadi teu malayar cenah, teu malayar nu boga utang teu malayar. Teu hasil nagihan oge. Camek bleu balik ka imah. Tah eta teh ciri istrina teu soleha. Gitu. Oge deui ciri istri solehah teh ye malam Jumaah, malam Senin diantarana dangdana sok rada beda ti malam nu sejen. Dangdana teh sok rada beda ti malam-malam anu sejen. Jeung deui beda guluha gelehenana ge rada beda. Itu. Salaki pindah ke tengah imah ge nyamperkeun gek di sisi salaki. Biasana tara ngusapan oge ngusapan Pak bisi cara rangkeul. Bisi cara rangkeul ayeuna teh pamalam naon nya? Salakina hare malam Jumaah. Geuningnya malam Jumaahnya Pak ayeuna teh Masya Allah eta teh istri soleh di antarana osok ceiti osok itu tara osok itu malam Jumaah osok itu malam Senin osok tara. Saweudang ngiangan engga malam Jumat teh kala kasararion. Di tengah imah wae cicing. Teu ngarti-ngarti aing. Ta eta teh berarti henteu antakuna zauzatu solihatan gitu na teh. Kajeng ieu nya santri-santri calon-calon penghuni surga insyaallah. Itu tah. Nganda moal bas ka bisa kitu soleha istrina lamun salakina cabrul mas ya.
dah bukti istri soleha teh ketika pemimpinna soleh gitu. Matak dengekeun ya pamimpin nu ngaran salaki ari hayang istri soleha ari salakina gapleh wae aing ah. Salakina mancing wae. Salat tara. Usaha tara. Moe kanyu teh hungkul. Aduh aing ah. Atunya moal bisa soleha istri narik kitu mah. Insyaallah mudah-mudahan ya Kang Opo mudah-mudahan sing janten pemimpin rumah tangga nu soleh amin. Ku hal eta wayahna ulah hayo we ka awewe kudu soleha arasa ali salakina cekekeun jurig. Moal kalah kumaha oge. Mudah-mudahan ya jamaah rahimakumullah bil khusus panganten oge urang sana bil khusus sim kuring nu nyariosna sing tiasa memimpin keluarga jadi kepala rumah tangga yang baik dan soleh amin ya robbal. Santri-santri ya da meureun para rayu sugan asa piraku aing ngan lain ayeuna lain engke ayeuna mah ngaji wae mah ngaji ayeuna mah ngaji heula ayeuna mah kakara ge 2 tahun di pasantren geus alkalamu pais lele maneh mah ngaji cantimu geus WA ka awewe tong ditarima lamun aya nu ngawe aya salaki ya santri istri lamun aya nu ngawe lalaki tong ditarima antep bae lah itu biarkanlah jomblo untuk sementara. Insyaallah mudah-mudahan ya. Jadi nomor kahiji ya tong pati di deketan teh lalaki masuk wadul. Eta teh tibang ukur ngomong hungkul can jadi jelema acan. Karek pejelemaeun. Itu. Tong pati didenge lah santri lalaki mah antep bae. Gogoda eta mah gogoda ngan teuing lamun awena nu nyampeurkeun. Lamun nu awena nu nyampeurkeun ka cida edan eta mah. Berarti lamun nu awena nyampeurkeun eta mah awewe edan. Itu kajeng. Aduh, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ya jamaah rahimakumullah santri-santri nya nu garelis nu karasep ngaos heula ayeuna masing nyaan minimal 12 tahun mangaji teh. Ieu mah 3 bulan geus hayang mantog aing. Lieur. Bebejana mah budug cenah budugkeun badai budug mah eta mah penyakit turunan. Lapunten ayeuna ya sakalian pengumuman ka santri pilih sim kuring teh pengumuman ya. Wayahna ka santri sadayana moal diuihkeun. Mangga uih ngan ulah lewat ti 3 dinten. Pek nya. Ulah liwat ti 3 dinten 2 dinten atami 3 dinten. Leuwih ti 3 dinten di tajir bae di tajir. Mangga ka ketua santrina masing-masing. Bisi bade uih mah mangga gitu tanya. Oke. Kumaha lamun ketua santrina nu balikna leuwih ti saminggu tah eta mah kadiekeun ku aing dicekek eta mah. Leuwih ti 3 poe daftar deui eta mah. Gitu. Antakuna zawjatuhu solihatan. Mudah-mudahan sing jadi istri solehah neng winna amin. Nomor kedua wa ikhwanuhu solihina. Nomor kedua boga babaturan anu aralus. Jadi urang teh rerejengan teh ulah jeung nu cabrul. Itu tong nuju cabrul. Rerejengan teh neangan teman neangan balad neangan solmete tong sok nu jeung nu teu bener. Sabab sok kababawa teu bener gitu. Sok sanajan urang teu ngalakukeun oge pasti bakal dituding bae. Mantasabaha biqaumin fahuwa minhum. Lamun jalma babarengan jeung tukang minyak pastinya kabawa seungitna. Sok sanajan tibang ungkur ngasaan bae meuli mah henteu nginjeu meh hungkul lumayan seungit. Itu lamun babarengan jeung anu teu bener sok sanajan teu ngalakukeun bakal katuding teu leres. Taku sabab kitu pilih nu namina
babaturan rerencangan urang sadayana wayahna kudu sing jeung nu saroleh. Nomor katilu wa auladuhu abroron, di mana-mana boga turunan urang marurang kali urang nu saroleh nu sararae. Birrul waliden, sae ka ibu rama, sae ka guru, sae kana agamana, insyaallah bakal nikmat eta rumah tangga, bakal bahagia. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sholawat siap. Salatullah imalahat kawakib ala mad khairi marakiban najaib hadadi surah bismillahirrahmanirrahim pahaja syukru atafaka zakaib salatullah Imalahat kawakib ala mad khairi marakiban najaib hadadi surah bismillahirrahmanirrahim pahaja syukru atafaka zakaib alam taraha wa qad maddat khutaha wa sa'alta mim madamiha sahaib wa malat lil ja'ni taraya wa hannat ilaikal ma'alimi wal ma'walaib salatullah himalahat kawakib ala mad khairi marakiban najaib hadadi surah bismillahirrahmanirrahim pahaja syukru atafaka rakaib. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Karena seperti itu tilu nu terakhir wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, keberkahan rumah tangga mencari rizkinya di daerah sendiri, di kampung sendiri, di negara urang, teu kudu atrok-atrokan keluar negeri ta. Hayang keberkahan mah di urang, saaya bae di urang, saaya bae di negara urang bae, neangan rizkina insyaallah berkah. Itu lainnya mah pamajikan ditinggalkan, teu pamajikan ditinggalkan salaki, ditinggalkan ke luar negeri, atrok-atrokan tahun-tahun di luar negeri, neangan rejeki, lain kalaka berkah, kalaka riweuh kajen kalaku maha oge. Geus aya keteranganana moal wadul wa ayyakuna rizqu fi baladihi, neangan rejeki mah di dieu bae, di negara urang bae. Tak kudu ditinggalkan pamajikan, ditinggalkan salaki, wah riweuh. Mudah-mudahan ieu Cep Opo alias Kang Tria Junior bin Maeno itu melihari rezekina di tempat sendiri di dia dengan berusaha untuk menafkahkan istrina, mudah-mudahan sing jantan berkah, amin. Lain masalah gede jeung saeutikna, tapi esensi nilai yang terkandung di dalam rizki itu nu bakal mawa manfaah ka rumah tangga. Kajen teuing rizki miliaran tapi menang korupsi, moal jadi berkah kalakan nyekek kana diri sorangan. Naudzubillahi min. Kan bae nu penting orang mah tuhya we tuhya, Allahumma tuhya yang butuh
aya baik itu dengan kesabaran, dengan ikhtiar yang maksimal, insya Allah yakin rizki orang aya di negara orang, rizki orang aya di lemur orang, rizki orang aya di tempat orang. Tong sok atrok-atrokan ke luar negeri anu teu pararug. Ka luar negeri maka ditu mah lain keur neangan rezeki, kadinya mah keur ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya jamaah rahimakumullah, khusus wari-wargi simkuring jamaah sadayana oge santri-santri ya, ketika orang ditepangkeun zodok ku Allah Subhanahu wa taala sok usaha ngan ulah ka manaman, hartina ulah kaluar neg di urang bae diderek jadi panyadap nu beriman dengan bersyukur ke Allah, jadi patani nu beriman bersyukur ke Allah, jadi padagang anu cocok jeung syariat bab muamalahna, jadi naon bae oge teu dicare ku Allah asal ulah menang mal, menang ma, menang raram, menang nipu. Tah jauhkeun tina nu namina riba, jauhkeun anu tani namina haram. Masya Allah tabarakallah, muamalah dengan bab syariah anu yakin aya aturan ti Allah sareng Rasulna ku urang dilaksanakeun, insya Allah eta mah berkah, kajen cek logika jeung cek akal teu kaharti. Kaharti ieu mah buka sakieu tapi menang nipu, tapi menang riba. Naudzubillah amin dalik. Mudah-mudahan opat perkara ciri na jalmi min saadatil mar'i, ciri na jalmi anu bakal pibagjaeun teh nu kahiji antakuna zauzatu solihatan, nu kahiji rumah tangga di jerona aya istri solehah nu hadir di rumah tangga. Nomor kedua wa auladuhu abroron, putra putri urang soleh tur solehah, birrul walidain sae akhlakna kanu janten ibu jeung rama. Nu katiluna wa ikhwanuhu solihina, ulah salah bergaul jeung nu soleh kabawa solehna kajen urang teu boga elmuna, nuturkeun jalmi-jalmi nu saroleh, bergaul jeung jelema nu salah kajen ting urang kumaha bakal kabawa salahna. Wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, rizkina insyaallah nu berkah mah hasil cik-cik atanapi hasil galian sareng temuan oge usaha ti daerah sendiri. Amin ya robbi ya robbal. Eta bae panginten ayeuna mah nu terakhir nyaeta sawer bae. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallatullah salamullah ala toha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallatullah salamullah ala toha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin kalulu tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Sallatullah salamullah tambahan 50.000 Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Illahi salimil ummah minal afati wa nikmah wa min hammi wa min gumma bi alil badri ya Allah. Sallatullah salamullah ala toha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Sallatullah salamullah ala toha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin
حبيب الله إلا سلم الأمة من الآفات والنكمة. Salawat, sadana salawat. Ya, 1, 2, 3. Ya Allah. Pamit tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.